Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sugri kana warga nu sami-sami linggi hormatan sim kuring. Sumangga orang sami-sami muji ka Gusti anu Maha Suci, wirena kalayan kudrot sareng iradatna anu tos maparin panjang yuswana sareng sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat mi wasalam mugi tetep ngocor ngagolontar ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atur sewu nuhun ka para reng-rengan perantau calagara anu tos masihan waktos sareng ieu tempat kasimkuring. Hormatan simkuring ka para gerang pangayan, hormatan simkuring ka Bapak Ibu hadirin sadaya anu sami-sami mika cinta basa sareng budaya Sunda. Langkung dipayun simkuring nada tawakuf wirena dina waktos ieu kumawantu nangtung dipayun hadirin sadaya tayasan es kajurung ku rasa kanyaah tur kaleudeung kalemah cai. Kapilut ku aya pasanggiri antara basa Sunda aubna simkuring sareng reng-rengan jadi bukti yen ki Sunda teh masih aya di hate para nonoman Sunda nu baris ngajaga tur miarana. Aya kekecapan basa teh pangacikan rasa. Nudukeun hartos yen dina basa nyangkaruk mang pirang-pirang gambaran hirup huripna saban manusia. Urang Sunda moal bisa salilalna ngedalkeun rasa nyangkaruk dina hatena lamun lain make basa Sunda. Kukituna bahasa Sunda mangrupa hiji-hijina bahasa rasa pikeun sakumaha orang Sunda. Bahasa jeung rasa orang Sunda moal bisa dipisahkeun. Salilana bakal ngagumulung dina beungtan asli identitas orang Sunda. Hadirin anu kusinggung dipi hormat, geus teu kabayang lamun urang Sunda geus teu make basana. Tangtu geus moal aya deui rasana jadi urang Sunda. Sakumaha anu geus kauning aku sadayana lamun hiji basa eta dipake keneh ke masyarakatna tanuan eta bangsa masih hirup nanjir dina budayana. Tapi lamun eta basa geus teu dipake ku masyarakatna hiji tanda eta bangsa geus teu miboga jati diri. Lepas tina kar budayana bakal ngangkleung ka bawa basa deungeun. Kaluhur teu sirungan kahandap teu akaran. Naudzubillah min. Nah, urang salaku urang Sunda teh rido. Lamun kaharepna basa Sunda teh tumpur. Nah, urang salaku urang Sunda teh rido. Lamun kaharepna basa Sunda teh ilang basana, ilang identitasna. Urang salaku urang Sunda moal rido. Basa Sunda nu sakitu lung ajenna tumpur kalindi. Kabawa basa deungeun. Begituna simkuring umajak hadirin sadaya terutama na para nonoman Sunda hayu urang sami-sami buktikeun kacinta urang kalemah cai ku cara ngagunakeun basa Sunda, basa nu ngajarkeun kalayan kanyaah indung jeung bapa, basa nu ngajarkeun jeung ngadidik urang nepi ka penting nami boga rasa kanyaah ka sasama, bahasa anu moal bisa diwakilan ku sakumaha basa anu di alam dunia kajaba ngan bisa dikedalkeun ku basa Sunda. Bahasa pangacikan rasa, bahasa sakumaha orang Sunda. Rupina mung sakitu anu kapihatur sanaos mung sakedik mugi sing janten pamecut kanggo urang sadaya. Tur nuhun kana perhatosanana pamungkas neda tawakuf anu kasuhun bilih aya sanggeman anu kirang tata kirang titi kirang duduga peryoga tepuguh entep seureuna. Mugi agung cukup lumur neda jembar dihampurati sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.